Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing salam sejahtera anu dipika hormat Ketua Persatuan Kesehatan Masyarakat Ibu Dini Rahmah MKM anu dipika hormat Ketua Pelaksana Kegiatan Ibu Adila Fauziah Escape anu dipika hormat Bapak Alif Saibani salaku nu janten pemateri tahun ayeuna sarta kahadirin nu tos sumping di tempat ieu Ibu sareng Bapak sarta hadirin anu berbahagia. Puji sinareng syukur urang panjarkeun ka Gusti Nu Maha Kawasa sabab ku rahmat taufik sareng hidayahna urang tiasa kempel di dieu dina kaayaan sehat walafiat salamet miwah salamugi tetep dilimpahkeun kajunjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajilap ka kulawargana sahabatna oge ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranana amin ya robbal alamin. Khususna dina dinten Kamis kaping 12 November 2023 urang biasa sumping dina kegiatan miling dinten kesehatan sarta HUT PKMI Persatuan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia Jawa Barat K14 nu temana gizi kulawarga. Simkuring bade nyebatkeun runtuyan acara anu bade dilaksanakeun. 1. Sambutan ketua. 2. Pelaksana sambutan ketua PKMI Pusat. 3. 2. Pamotongan tumpah pangisi materi. 4. Door prize. Hadirin urang mimitan acara dinten ieu ku laporan ti ketua pelaksana. Mangga Ibu Adila tempat sareng watosna dihaturanan. Hatur nuhun ka Ibu Adila salaku ketua pelaksana ku sambutan sareng laporanana. Sambutan anu salejeungna bakal didugikeun ku Ketua Persatuan Kesehatan Masyarakat Indonesia Ibu Dini. Mangga tempat sareng waktosna dihaturanan. Hatur nuhun ka Ibu Dini salaku ketua PKMI tos ngadugikeun sambutanana. Minangka babasan rasa syukur tina karunia nu sakitu ageungna urang sadaya. Hayu urang ngadua sasarengan. Ngaduana dipimpin ku Ibu Nafisa. Mangga tempat sareng waktosna dihaturanan. Hatur nuhun Ibu Nafisa, Ibu sarta Bapak anu dipika hormat minangka lambang materi dinten tepang taun PKM K14 dilandaan kalawang pamotongan tumpeng. Mangga dihaturanan Ibu Dini salaku ketua PKMI Pusat sareng ketua pelaksana Ibu Adila. Hartos tumpeng ngabogaan wangun kerucut nimbolkeun harepan supados tingkat kahirupan jalmi beuki luhur beuki sejahtera. Sakali deui keprokan nu rame kanggo urang sadaya. Hadirin sadaya, nu salejeungna hayu urang simak sareng urang dangukeun materi anu bade ditepikeun ku Bapak Alif anu temana mitos gizi. Sahiji tema anu kacida saena kanggo dituturkeun sasarengan, mangga Bapak Alif tempat sareng waktosna dihaturanan. Hatur nuhun ka Bapak Alif, mugi-mugi materi nu didugikeun ku Bapak jadi manfaat kanggo urang sadaya. Acara nu salajengna nyaeta acara nu diantos-antos nyaeta pamasihan door prize. Mangga dihaturanan ka payun Ibu Dini sareng Ibu Adila kanggo ngundi nomor undian. Wilujeng ka para pinunjul mugi-mugi janten manfaat amin. Ibu sarta Bapak anu dipika hormatan ayeuna tos dugi ka pamungkas acara rupina sakitu wae anu pikahatur. Hatur nuhun ka rerengan panitia anu parantos ngabantosan dina sagala rupi hal pikeun ngalancarkeun acara ieu. Oge hatur nuhun ka pangisi acara hapunten bilih aya basa anu kirang marenah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.